Tut tut tut. Tururut, tut 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 tut. Tut tut tut. Oh, si Ayu reka mana si itu? Ayu. Hei, Ayu. Ayu. Kemenong sih. Ayu. 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 Ayo gosip hangat. Nah, di wae si Amel. Ayu si Bella apal. Cek saha. Kemarin orang dihajaran ku si Bella make topi. Nah, terus kumaha sih ieu? Oh, orang mesti dilaporkan Kapolela, Ya kamu orang nu nabrakna. Kayak aku di penjara, aku Pasorangan masih. si Bella mah kos gitu. Si bacot kompor meleduk kan, Kumaha atuh ieu? Orang bingung sih. Udah sampai ngaporkan si Bella yuk Ulah kayak orangnya dikerepuk dia. Coba maneh nama keliling wae lembur, Temen serius kamari dikerepuk. Serius. Siun dai. Ayo Wih dengan sangu, bi ani dagang teh si lotek. Bingung dah dahar teh, ya duit goceng ya. Si Ama di mana sih? Aing nagih duit teh 250. Eueuh ka dieu, ai ditagih we eueuh. Ai teu butuh aing liwat wae. Urang ayeuna mah jadi sieun sih ka mana-mana teh. Soalnya sieun kanyawan si Bella orang Eta kumaha caritana geuning manehna apaleun. nya orang kapok sangan Udah maneh mah teu bisa dijaga banget mulutna. terus orang dihajaran ku maneh. Nah, Untung maneh teu bengep oge Amel. Tuh. Kalau sorangan si eta mah mun geus main leungeun teh. Manehna bisa ngalaporkan ke polisi. Maneh geus barakali dihajaran ku si Bella. Urang geus 5 kali, Ya mantap ge komodi ayeuna manehna nyahuan nu nabrakna urang moal teu Aku jadi murka. serambi maka Ya kudu kumaha atuh Mel. Yang geus lamun aya manehna kula barang urang jemput yuk. Urang hayang nyamar Mah jadi naon? make kos ibu ustazah gitu. Ulah gitu Pakai ieu teh pakai cadar. pasti apaleun kan si Bella mah jelita. Emang heus sih pasti apa. Ya kudu kumaha urang jadi ka warung teu bebas. Arek ulin teu Yang bebas. emang manehna kos kitu urang karungan Ucing bener batur teh. emberan yuk ulah sieun-sieun geus pun bae moal kuna naon ieu paling memang ngajaran moal wani ngalaporkeun ka Polela ieu Oh, aya dua sejoli eta we. Nu nyentarang aing bengep ting. Pantes leungeun aing atel wae. Aku kudu nyilip ka lembur batur. nyilip BM ka lembur batu. Oh iya we, pelaku nu nabrak aing teh kemarin pitarang aing belah sia duaan. Si Ayu. Pantes leungeun aing atel wae ye. Aing nek hantem dua ye. Wah. Amel. Si Ayu. Betul. Ih kemana deh dengan sangu. Ini kuat arawuh. Masalah ngaladog gerah. Lain mah dipentingkeun salah kirek digawe teh. Isuk geus ngaladog. Tuh banget kebiasaan teh. Angkilang duit geus berek. Tinggal poe. Aing masalah kita dipentingkeun. Daharna, rokona, hilang bara disadiakeun mah. Mantog ngaladog. Malu lu sia mah. Kamana sih lompatna tere banget si Ayu. Leungeun aing geus atel aing kesel banget. Tuman, ku aing duitkeun aing mah tempokeun we aing mah laku 20 juta ge ku aing beli ke Sekupi. Aduh kecapung. Si Bella mah aya we di lembur Aduh. Gara-gara si Ayu sih Aduh. Pasti ngajaran deh Eke dah.
Kabur deui ah. Ka mana yang kaburna? Itu sugan ah. Mana ada ya? Angkat ngaladogna. Isuk-isuk. Lain masalah kita disadian heula, daharna, rokona ongko. Isuk geus ngaladog. Yam. Yam. Dang dong. Jam. Naon? Ayo balik. Kudu ngeuleuh karek ya ulin. Itu anjing mau dengan sangu. Berang keneng ya jo oge atuh. Ah, Geus ayo balik lah. yo ngerakeun aya tetangga. Ide ngaladogna. Geus balik heula nya, Ibu. Yo. Ulah sok ngaladog wae geura. Tibang karek ulin ka dinya ge ah. Nyalain pan dengan sangu can aya. Kejona ge can asak. Ya kan berang kene. Ieu jam berapa sih karek jam 8. Nyalain aing di gawe pan ah. Cenah teh jam 12 sudah digawena. Lapar pan kumaha cenah ayo. Can Lu sok sarapan. ngomelan di umumnya erakeun. Nyalain pan ah sing ngaladog we doang gitu. Bang ulin ka dinya ngaladog wae. Bu Haji, Iya, Is. ini Eis mau bayar yang kurangnya kemarin gadean. Oh iya, coba dihitung dulu ya. Dihitung dulu takut kurang, Bu Haji. Iya cukup, Is. Makasih ya. Iya, ya udah kalau gitu Eis mau ke sana ya Bu Haji. Iya. Hmm, Makasih ya, Is ya. Iya, makasih atur nuhun Bu Haji. Hayu. Iya, ayo. Alhamdulillah pakai ngagade sawah mah geus peren da itu mah. Ieu mah karijeng modal nyawana ya alhamdulillah teu kudu neangan deui. Jangan dengan sangu geus peribeuteung kieu dah. Sugan aya tukang dengan sangu nu liwat. Mak, ngopi heula nya. Keneng ah ieu macan peren. Entos nyamanya kalau mengeus mah bebeja nya. Isna di kamar heula gogoleran. Coba angin, Mak. Alhamdulillah iya sih Is mere pagawean. Naon we ah ayeuna mah dileukeunam. Itu nage ah. Sorangan ieu ayeuna mah. Arek dikukumpul duitna. Saker incu. Sugan we hari aya incu ulin ka imah. Duitna ke diberekeun ka incu. Baringung neangan dengan sangu naonnya. Mani eueuh jiji acan ndul eueuh tukang dengan sangu eueuh. Neangan ka mana? Bella, Halangan we jalan Bu Haji mah. ya sia bolon lompat teh luak liuk Tos dah. ngulang sih ngoe nepo si Ayu teh. Oh eta sia Kesel baka-baka. banget. Tahan sih. Nya eta nu nabrak teh si Ayu jeung si Amel. Kok kanyawan Gak geus? nyahoan geus, makana ayeuna naik kuda geula geus cicing ah. Tabdak burung. Lain dilaporkeun ka desa ulah udag-udagan ku situ. Aing nek digawe di imah kuat pabalatak mana kejo can aya dengan sangu eueuh. Yo, kejo mah aya tuh. Cuman can masak dengan sangu. Heuna kilang baras adiakeun mah jeung salah. Tibang ngaladog ka dinya ka tetangga meni ngamuk. Lain ngaladog we. Pikirkeun heula jeung salaki. Ya ge mikirkeun cenah teh tadi beurang mantok digawena. Yang geus Tibang kira kitu siapkeun ge ayeuna. ngambak wae. Tangkilang duit ku aing unggal poe diberean wae sia. Kemanakeun sih? Oh, apaanan saker beli pempes si Eneng, beli obat nyamuk, beli autan. Ah sia mah nembalan wae diomong ku salaki teh.
Bisa Kadang heula. Kadang urang ngagoreng endog cincalang. Cincang. Buru. Enteng makati gawe pancan dahar. Tugas nage beak dege. Ya bener kan heula gas ya. Ampun. Eta sieum kumaha, Mak? Nyantu kumaha mah kamari teh aya ulin ka imah mawa si Wardah. Aya. Alhamdulillah, Mak. Berarti ingetan kene ka Ingeteun, kolot. jangan gitu mah masih can diberenya ho imah di mana. Eta kunaon sih, Nya Mak? teh nyarot teh nya ulah mah ku si Ahmad, cigana si Ahmad balas dendam bareng ka emak. Nyakeunna lain mah, Mak. Orang tingalikeun we. Ayeuna mah cenah imah nage gedong is. Nya alhamdulillah. Alhamdulillah tuh, si Ahmadna digawe Ya, cenah ayeuna mah. alhamdulillah. Geus Mama. Nu penting ngadoakeun we, Mak. Ayeuna mah mak Gede. jogjon digawe saker sorangan gitu. Paling kayak dikumpul-kumpulkeun ieu duit teh saker mere incu. Kayak beneran ira-ira ge arek aya ulin deui beureun ka imah. Ya ngomong-ngomong nyaahan ka incu nya jeung ka anak mah nya, Mak. Nyanyahan ka incu Ceuna eta ge. cenah nya oge sih kasih iem oge ngaranna indung ka anak nya heueuh. Ieu alhamdulillah pisan ieu nuhun ieu geus dibere pagawean. Oh, Iis nunuhun mah ngagawekeun ka kolot. Ya baik kitu na oge da mah neangan duit gitu di kuliah ieu. Emang geus ayeuna mah emak tong loba pikiran, pikiran gering, sing sehat awak emak. Amin, nuhun ya. Ieu ngomong mah geus peren, marek balik wae. Rek balik. Heeh. Kedenget tuh nya. Heeh. Geus ka jero heula. Ayo. Alhamdulillah aya we jelema bager mah ka emak. Ya mak lila nya. Nungguan. Nah, iya. iya. Pisan saker emak di imah. Segala wae. Ya aya mak. Tas sepeda tas balanja Iis. Eta cisna di dinya tah mak. Saeutik kuliahna oge. Ieu masalah dengan sangu ieu loba-loba teuing, apana mah sorangan. Ya maya tuh mah dihuna taneut. Iis loba teuing nyeuna. Nyang sutu nuhun nya neng nya. Heeh, ke lamun ayeuna naon butuh gilesan butuh nyesa ka emak nya. Heeh, mah siap ayeuna mah teu barang gawe teu ka sawah da can usumna. Heeh. Nya. Heeh, hayu tuh nya. Mah pamit. Ya, Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karunya kama odah sebenarnya mah bisa digawean ku sorangan. Bikin bae lah. Hitung-hitung mere rezeki kabar. Ieu mah gas ge beak. Meuli dia duitna. Ih, kan kamari ku geus bere. Kamari kan pake meuli Pampers, meuli sabun colek, meuli beas, bures duitna. Ayeuna am geus antung nyekelan duit saperak-perak acan geus. Nyanggus mah masak. Geus kajeun Itu wae. Mangsana mahi meureun duit sakitu. Ayeuna mah zaman ayeuna mah mararahal naon oge. Ini capek aing udag-udag si Ayu. Awas we tempokon ku aing si Ayu. Kitu na geus si Amel mah ku aing geus dibebak belur ieu. Ya ngap deh. Nobel. Sia ka mana we sia? Aya wae. Aya wae. Dia aing naik nagih ka dia. Aing naik nagih hutang sia duit dia ke 250 Boro-boro Boro-boro sia. Si rahasia nyekel duit Ayeuna ge aing ke rumah tangga tuh. Sarua wae kos kitu lho. Pabalencang geus kararite. Ya aya we sia pedegong can bisa usaha canan geus mau si Iem pindah. Pindah ka mana sia? Pona mah aya we. Aya we sia tuh mau dan neangan wae cenah sia pindah di mana? Sia eta si Wardah, si Nengsi di naon kaparabanan teu. Pona mah eta mah aman. Aman ini kan ambuhan duit aing punya dia aing teh boga duit gampang sia mah poho wae sia ibu tuh maka aing kene ayeuna karasa tak ku sia teh balangsang teh lebok tah. Ayeuna mah si Ahmad wani banget geuning. Galak banget. Ngomong aing nuturkeun manehna. Maneh wa ajina ayeuna mah sentak sengeur wae. Lamun nya ke anak mah geus sayang geusan. Geus teu sanggup. Teu sanggup.
Karena sia di dia. Kernaon we tuh. Sia teu digawe. Mending ngaheos ka aing sia. Emang kunaon gitu, Mak? Ari sia kunaon sih? Geuleuh ka aing. Henteu, Sia balas dendam ka aing. geus dendam kunaon? Balas dendam kunaon. Bejana ini di mana sih Iem? Aing hayang ulin. Mun urang tengah bejaan emang kunaon? Ari teh hidang sia. Pikir eta teh anak aing, incu aing. Urang ya yang hirup bahagia, Mak. Bu ngabebankeun we emak. Laga Saatna di mana emak kayak bisa amprok deui. lagu-laguna teh kitu wae. Sia ieu dengkeun aing kolotna. Aing wajar ulin ka imahna. Bere nyaho atuh di mana cicingna? Kayak diberi nyaho lah. Kalem we. Majar sia geus sigawe. Geuning poe ieu masih aya kene di dieu sia. Anak aing diparaban teh ku sia. Lamun teu sanggup sia maraban si Iem jeung incu aing, pulangkeun deui ka imah. Geus lah kumaha cek emak lah. Aman. Cigana keur aya kapusing, keur pasea cigana jeung si Iem. Tempokeun we, ira-ira ge balik deh si Iem ka aing. Hayang nyaho aing mah nyampe iraha sia Iem bertahan jeung si Ahmad. Geus katebak aing mah beungeut si Ahmad geuning forumna kos kitu geus beda. Cigana keur pasea meureun keur aya kakesel. Geuning sia balik deui ka dieu Iem. Aing mah jadi kolot ceuk teu nanaon si arek balik deui ka dieu teu nanaon. Paling ditarima keneh Iem. Ditarima sampai ira-iraha oge. Da aing mah nyaah ka incu aing, nyaah ka anak aing, bari jeung anak bulung palung oge. Gandeng atuh sia teh Entog teh. Itu isu geus dipere parab oge jadina teh. Aing keur ngacoblak ngiluar ngacoblak. Aringkuk hela. Orang kalembur batur hela kitunya. Ulah Iya we, nu nyeun tarang aing benjol teh ye. Sia ta duaannya. Itu make ieu nya. Make. Sia mah make bohong. Kudu nama si Bella di dia ame lucu. Oh nya di dieu, apa bicara teh dieu? Orang mau patah ke mana? Mana ka ditu? Urang ka ditu si Bella ngudag ke urang. Heeh, Action. Ieu mah gasna beak. Mulai deui atuh mana duitna jeung meuli gas. Singkeun wae. Pan kamari ge dibere. Apaan kamari make aing Pampers nyebut Pampers hese sih. Meuli Pampers sok began nih. Oke. Kenaon sia di dia? Kenaon we tuh? Kunaon sih? Kenaon? Untuk kena naon?